lagi dengan Obay di channel Obay 005. Jangan lupa like and subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung laung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Kang Has midangkeun fiksi mini yasana Kang Obay kalayan judul Salin. Wilujeng ngaraoskeun rung. Nyangakeun kasepuhan. Bray, layar FB dibuka. Ruh bre, pola jalma anu calurhat. Bray, akun dibuka. Kaciri anu ngalaik jeung anu komen geus rabul. Rikat ngalaikan tur mairan anu geus biasa. Beres mairan suraseri sorangan. Sakapeung serius siga aya anu dipikiran. Terila tik deui ngetik status anyar. Aku menunggumu. Kitu unina. Tulila nu ngalaik jeung nu mairan ceuy rata-rata lalaki. Manehna suraseri komo aya nu ngaimbok sagala. Aku juga cenah eusi inbox ti anu biasa nyaeta Kang Rustam. Saterusna mah biasa sibuk imbokan. Penasaran aku mah, Neng, hoyong patepang. Cek Rustam. Belum saatnya atuh Kang, tunggu saja. Dijawab bari mesem. Duh sayangnya, padahal Aate hoyong pisan ninggal dina foto-foto. Mani asa tos amprok. Rustam ngejawab deui. Lila manehna mikir kumaha pikeun ngajawabna. Kang, kerabobo tos wengi. Pamajikan manehna ngelol bari lak-lak lek-lek. Nya sakedap pamang. Cenah bari tetep ngadekul ngetik. Kang, abdi pamit heula nya. I love you. Manehna mungkas obrolan imbok jeung Rustam bari cengkat muru ka kamar mandi. Sok anger akang mah ari ngaheurean batur teh. Cag baraya sakitu
anu kapihatur Piksi Mini salin. Piksi Mini salin ieu nyarioskeun tokoh manehna anu resep pisan ada mah status dina Facebook. Kualatan seueur anu ngalaik, seueur anu mairan. Kasaban anjeunna postingkeun status atanapi postingkeun foto. Malihan aya hiji jalmi anu kacida katajina ku si tokoh eta, Kang Rustam namina teh. Anjeunna sok kaenbokan samalah di layanan. Baraya Kang Has sakumaha biasa upami orang hoyong nguningaan inti masalah ilahar aya dina pungkasan pagunaman atanapi pungkasan cariosna. Tah dina pungkasan carios nuju anteng imbokan sareng Kang Rustam, garwana nyarios kek nah hambet garwana bawa si balehna teh atuh pamaget. Aduh dikiatan deui dina paguneman pamungkasna si garwa nyarios angger aritos ngaheureuyan nu sanes teh. Aduh geuning ieu mah panipuannya baraya. Anjeunna ngangkeun istri, postingkeun foto istri kalayan ngadamel status anu matak ngaruy ngabongroy ka saban manah pamaget anu padahal si tokoh eta teh sanes istri namung pamagat. Sakitu baraya anu kapihatur hatur nuhun Kakang Obay anu tos maparin widi Piksi Mini salina dijomantarakeun ku Kang Has. Hapunten kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.